يا طه يا عزيما يا طه اذهب نظر إلي يا طه يا عظيم الجاه. Bebasin. Aduh, hapunten emaknya. Aya nu mau? Ngahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ahad al-fardhus samad الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الذي رفع السماوات بغير عمد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على الروح سيدنا محمد في الأرواح وعلى جسده في الأجساد وعلى كبره في القبور وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال أيضا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وقال نبي الله sallallahu alaihi ar-rahimuna yarhamhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Hadratul kiram pangarsana kiai pimpinan yayasan Al-Murjani tuh nami awalna naon hilap deui. Oh alhamdulillah tos tarurun tadi awan tadi hujankeun ya. Sesa hujana we katanya hujan Al-Murjani ayeuna. Pamugi mantena sing disehatkeun, sing langkung-langkung diberkahkeun, sing panjang oge yuswana dugikeun ka akhir zaman. Kabeh geus mararaos. Sesa sorangan we. Bingung sahaing kumaha jadi kuburkeun Pak. Terus diaminan ku kabehannya. Oke, anu ku pribados dipihormat Bapak Camat nu sami hadir sareng reng-renganana. Oke, Bapak RW, Bapak RT nyonong, Pak RT nyonong. Oke, sadayana guru-guru kasepuhan, ustad, ulama, kiai ajengan. Pamugi salamina Allah ngajaga ngariksa ngaberkahkeun dina subrianing perkara. Nah, amin. Alhamdulillah. Oh, aya nu ngamerah. Lanjutkeun. Puji kasempurnaan, puji sadayana kagungan Allah. Puji kodim ala kodim, puji kodim ala hadis, puji hadis ala kodim, puji hadis ala hadis kululillah. Sadaya na puji mah kagungan kade entong di aku pang nama anu kaopa aya puji hadis ala hadis. Makhluk aya kadangkala na sok dipuji ku makhluk. Saur para ulama ahli tauhid ahli ma'rifat kade sadayana puji mah kagungan tong di aku buru-buru lamun aya anu muji uwihkeun ka Allah ku ngucapkeun alhamdulillah. Si teteh mani geulis kala kaseuri tah
Alhamdulillah. Nah atuh bari nyabak irung terbit gitu kan. Buru-buru uihkeun alhamdulillah gitu. Kartos Bu, sadayana puji mah kagungan Allah. Makhluk mah nu aya oge pupujian gelis ku gelisna gumelis kasep ku kasepna gumah pinter ku pinterna gumin asa aing panggelisna asa aing pangkasepna asa aing pangpinterna asa aing pangajenganana asa aing pangulamana asa aing pangpinterna asa aing pangbisana teu sadar usik malik sugrianing perkara makhluk aya nu ngersakeun nyatana Gusti Allah. Pinter dipinterkeun kasep dikasepkeun gelis digelis kitu bisa dibisakeun dharma wawayangan bae urang mah ngan usik malik hakikatna angin Allah tong diaku kitu tah kahartos sadayana. Alhamdulillah palinter urang dieu mah euy. Geus atuh ari ngartos malah sakitu we heula. Da percuma diteruskeun oge ngaji da atos ngar. Kitu teh ngatos teu teh. Henteu. Nah, ngomong ngaji jeung nu teu ngarti-ngarti mah. Percuma diteruskeun oge teu ngarti. Geus ah bubar. Kalau sabarna ieu tumpeng saumur-umur urang mah ieu disuguhan tumpeng bener loba kieu. Saaro keur saha ieu? Hah? Keur Pak Ustad pamajikan ge kakara dua ieu loba kieu mah kudu meureun 7 pamajikanana sapa amin ah. Sholawat sareng salam pamugi salamina urang limpah curahkeun ka junjunan alam sayyidul wujud makhluk ya. Nyatana sayyidina wa maulana Muhammad dina kitab Kifayatul Azkiya ditetelakeun di dinya laulaka lama khalaqtul aflaq lamun mah lain gara-gara anjeun Muhammad Allah moal rek nyiptakeun sugrianing perkara makhluk anu lahir anu batin anu badag anu leutik nu karasa jeung nu karasa kabeh eta aya termasuk urang moal diciptakeun lamun teu diciptakeun Nur Muhammad berarti Pak hakikatna urang sadayana percikan tina Nur Muhammad ceuk kolot mah lamun hayang balik ka asal mulih ka jati mulang ka wayahna nur anu aya dina diri urang kudu dibadagkeun carana ngageungkeun maca sholawat paingan sur Kanjeng Nabi sing saha jalma anu maca sholawat ka kami sakali maka Allah bakal maparin rahmat 10 lamun mah daek maca sholawat 10 kali unggal wengi unggal dinten maka Allah bakal maparin rahmat 100 lamun mah istiqomah lain ngan saukur 10 ditingkatkeun 100 maka Allah bakal mere rahmat 1000 ditingkatkeun urang istiqomah sadinten sawengi 1000 saur Allah. Nah jaminanana saur Kanjeng Nabi lam yamut hatta yubasysyara lahu bil jannah moal waka dicabut ruhna eta jalma satungtung can ditempokeun tempatna di surga. Para ulama netelakeun yen surga teh lain ngan saukur di akhirat hungkul bahkan di alam dunya keur hirup ge ku Allah dibuktikeun surga teh kasuksesan keberhasilan cita-cita anu tercapai eta ge surga. Lamun mah cita-cita orang tua hayang boga anak soleh jeung soleh moal waka dicabut ruhna kolot satungtung can nyaksian budakna sorangan sukses soleh jeung soleh wayahna istiqomah 1000 kali sadinten saweng. Lamun mah cita-cita hayang boga apan 10 moal waka dicabut ruhna eta jalma moal waka dimaotan catungtung tercapai heula cita-cita boga apan 10
lamun mah ajengan pemilik yayasan di dieu hayang boga pamajikan 2 3 komo wayahna ajengan kudu istiqomah sapoe sapeting sarebu kal moal waka dicabut sia ajengan ruhna satungtung can laksana boga pamajikan amin. Saha bojok nama saha nah untuk amin loba pi omongan ma pi omongan sote lamun teu boga ilmu pi omongan teh lamun teu boga harta gitu pi omongan sote lamun can jadi nu gelo lamun mah teu boga ilmu lamun mah teu boga harta kudu gelo makana bisa nyanu makana si bapak normal keneh mah paingan can nyanu ulah tak iya mah janji ti Kanjeng Nabi lam yamut hatta yubasyarallahu bil jannah moal waka dicabut heula ruhna satungtung cita-citana berhasil istiqomah wae ajengan sarebu unggal poe sholawat insyaallah kumaha atuh cenah si mata bojona wayahna istiqomah oge sarebu sakali nya sarebu unggal poe istiqomah ngadoa Gusti caroge abdi entong seunna nyan ta malaikat bingung mah susuna geus datang ieu susu patayat muslimat kan tos patayat serius wah soalna aya bu kamari di Garut aya nini kawin jeung santri eta ku bagja nini kawin jeung santri jeung pamuda cenah nah ada isukna langsung jengker diotopsi ku polisi sing horeng kapangi jengkerna teh karacunan nginum susu masa arwasa atau nini makana ieu nanya heula ieu susu nini lain ya ai balik di dia jengker deui mau teu wani iya moalah nah gitu lanjutkeun ieu teh kalarasan saja tadi man wa takriman li maulidi Nabi sallallahu alaihi wasallam dina kitab Madarijus Su'ud Sayyidina Abu Bakar netelakeun dina kitab Madarijus Su'ud halaman 15 mangga buka saur Sayyidina Abu Bakar man azoma nya maulidan Nabi sallallahu alaihi sing sahabat jalma anu ngagungkeun ngamulyakeun kana kalahiranana Kanjeng Nabi kana rafiqi fil jannah bakal bukti engke di akhirat bakal ngabaturan kami cenah di surga alhamdulillah mudah-mudahan ieu urang ngumpul ngariung dina ieu tempat sejak niat ngamulyakeun kana kalahiran Kanjeng makana engke di akhirat bakal dibaturan ku Sayyidina Abu Bakar amin alhamdulillah tah kitu lanjutkeun kieu ieu ngaji kolot we ngaji kolot mah tong boborah ngamulyakeun ngagungkeun Kanjeng Rasul cacak-cacak ngamulyakeun ngagungkeun ulama atawa ahli warisna Kanjeng Rasul ku Allah bakal diwaris ku perkara anu moal kaharti ku akal berkah hirupna dunya bakal tepikeun ke akhirat Pak di Kuningan teh Pak aya hiji keluarga sareng masyarakat ngabringkeun murang kalih namana Mama Sobari ngabringkeun ka ditu ka Madura seunama santren singkat cerita ditampi ku Mama Bangkalan ditarima cenah euy ngaji teh sing betah cenah hidup ngaji di dieu wayahna entong waka hayang balik sing betah di dieu jiga ieu nama urus heula doma sing lalin singkat cerita ibu ramana bahkan tatangga barayana anu ngajajab uih deui ka Kuningan
Singkat cerita Bu Pak, 12 tahun ibu Ramana bahkan ngajajab deui ka Madura sampai na di pasantren unjukan ka Mama Bangkalan, Mama manawi di Widian murang kali abdi cenah bade dicanak uwi naon sababna masyarakat peryogi ku ilmu, masyarakat butuh ku kumasur Mama Bangkalan saha cenah budak anu ngaji di dieu teh Sobari cenah Mama aing mah salila ieu asa can pernah ngawuruk ngaran budak Sobari kumaha saur sepuhna, Mama abdi teh ieu saksina bojo bahkan masyarakat wargi-wargi ngiring ngajajab ka dieu abdi teh teu nitip ka mamana ka dieu Mama atuh da cenah aing macan pernah ngawuruk ngaran budak eta. Singkat cerita tiba-tiba aya Rois mana Roisna santri sumpring ngaharewas ka Mama, Mama manawi cenah da kapungkur teh aya nu nitipkeun murang kalih ngaos ka dieu tapi da tara ngaji. Nah ada sadinteuna teh cenah aya di gunung aya di leuweung ngurus domba alah sia cik atuh sedekah tinggali ka ditu tinggali ajak cenah ka dieu. Singkat cerita dijemput ka gunung kurunyung teh sumping ka pasantren koceak ibu Ramana, Mama ieu cenah murang kalih abdi teh alah sia saur Mama Bangkalan cilaka ieu jauh-jauh di Kuningan ka Madura hayang masantren balik hayang boga ilmu sabab masyarakat peryogi ku ilmu tapi ieu nah teu pernah masantren teu pernah ngaji kalaka ngurus doma jang cenah ka dieu cik tali heula ka dieu ujang nah hari ujang tara ngaji kumaha saur Mama Sobari nuju alit keneh, Mama hapunten dak Mama cenah kapungkur di saat Mama nampi Mama teh nyangem sing betah di dieu entong hayang balik sing betah di dieu wayahna cenah jig ayeuna mah urus heula doma sing lalin tos nyangem kitu teh Mama jangan geus ngarit balik ka dieu ngaji geus ngangon balik ka dieu ngaji Mama teh teu nyangem kitu alah sia sabaraha lila cenah ujang ngurus doma di ditu manawi Mama 12 tahun alah sia 12 tahun masantren Sapinah mah apal Jurumiyah mah Imriti mah apal Alfiyah mah apal ujang ari hidup kumah sapopoe di ditu dahar sur Mama Sobari alit punten ieu konsentrasi kupingkeun sadaya Mama abdi saaya-aya we di leuweung anu aya-aya bebetian sareng pupucukan alah sia ari hidup kumaha jang sare di ditu abdi seneng ngadamel saung Mama nyaung-nyaung alah sia geus atuh cenah ayeuna mah kieu wayahna entong waka uih ibu jeung bapa antosan heula sawengi enjing sareng keputusanana. Singkat cerita wengi na Mama Bangkalan ti pasantren lungsur ka laut nyiuk cai di laut saemuk. Singkat cerita isuk-isuk sabada duha kumpul di madrasah sok cenah bapak ibu ieu cenah anu bade ngajemput cenah ieu kumpul cenah sadayana di dieu di madrasah ujang cenah sok calik di dieu di payun geus we ieu keputusan ayeuna mah keputusanna kieu wayahna ieu cai inum heula ku hideung lamun karasana amis alhamdulillah berarti hidup ayeuna keneh bisa balik jang jeung inung jeung bapa tapi hampura lamun karasana ieu cai pangset sia tong mikir hayang balik ayeuna keneh ku aing dipencit bari ngagorelkeun bedog sok jang inum eta cai diinum bismillahirrahmanirrahim uyos ngaleureut heula uyos alhamdulillah cai herang ari cai herang teh barokah cai barokah cai murah bismillah cai murni cai bodas teh cai murah tos kumaha senajang karasana heula ti zaman Firaun uuluturan oge cai laut mah pang
kumaha sanajang karasan eta cai bangset mama geus bosen hirup sia sakali deui inum diinum eta sakali deui mumpung loba anu lalajo mah selamat menyaksikan bismillah alah seger mah hoyong ngaleueut mah kumaha sanajang ayeuna nu kaduana ngapeudeut eta Mama Sobari kumaha sia karasana eta cai Mama Sobari alit pak naon jang sajengku pak seunah angset mama eta Mama Sobari ngacungkeun bedongna geus bosan hirup sia da tadi lamun karasana pangse bakal dipeun lamun karasana amis jig buru berabal balik geus bosan hirup sia eta bedog diacungkeun inum sakali ieu mah geus terakhir keputusan inum sakali deui bahaya susu mah perjanjian lamun amis jigera bal berarti nitah balik ka dewek aing seumur-umur ngaji dititah balik ya geus ayeuna keputusan jang anu terakhir inum deui eta cai Mama Sobari bu pak hampura teu wantun ngaleueut eta cai malakah nyodorkeun mastakana ka Mama Sobari bari ngagabrug kana pangkuanana mama atuh hari pangset mama kumaha da pangset mangga mama nyanggakeun ti korogorokeun beheung teukeun eta tangan teu kitu mangga mama abdi ridho pencit wae mama abdi Mama Sobari ngalungkeun bedog langsung diusapan eta mastakana Mama Sobari tak sia ujang geus ngaji jeung aing mah sakitu aing ridho ka sia tah eta anu mahalna mah bu eta anu mahalna mah beral sia aing ridho ka sia jig tepikeun agama lamun amis tepikeun amis lamun pangset tepikeun pangset tong wawanianan sia ngarubah jadi amis padahal eta teh pangset tong wani sia ngarubah jadi amis padahal eta teh amis mah tepikeun amis pangset mah tepikeun pangset tong ngarubah jadi amis anger pangset mah kudu ditepikeun pangset pahit ditepikeun pahit haram ditepikeun haram teu meunang dihalalkeun anger hukumna Bang Emok mah haram teu bisa dihalal nah aya nu seuri ieu keur aremok ieu aya di dia nu kana Bang Emok aya astagfirullahaladzim teu karunya kasalaki kanyutna tepi ka heran aduh beak gajina pake nyicilan ka Bang Em bari jeung Emok kararumpul aku berjanji aing geuleukeun Bang Emok nasi mah eta calawa ka Bang Emok itu mah anger haram mah kudu ditepikeun har teu meunang dihalalkeun anger hukumna haram hukumna anu masih keneh ngimaman udud keneh mah haram hukumna saha di dia anu sok jadi imam udud haram eta teh hukumna teu meunang dihalalkeun haram tetep haram manya ke ngimaman udud paruman heula ududna paruman heula manya ke ngimaman udud Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yaumiddin nu kitu teh har ngimaman mah pareuman heula tah kakara lamun di pareuman heula halal nipu ajengan gitu kan cenah goblok ieu ajengan teh ngabahas mah nya cenah ieu NU padahal mah baruki keneh gitu hampura ajengan hampura gitu lanjut ke
tepikeun siajang anu haram mah tepikeun haram tong dihalalkeun pangset mah tepikeun pangset entong diamiskeun singkat cerita Bu ya geulis santri kabeh santriawati santriawan ya sabadana uih Bu tak pernah ngaji diajarkan alif-alifan salamar-lamar acan kita tak pernah kalah kamu ngurus dong bahasa Jawa nak doma teh wedus makana pasantrenna disebut pasantren Ciwedus mama Ciwedus Cilimus di Kuningan. Apa yang terjadi masyarakat Bu Pak yo apalna teh masantren atuh murudul anu ngaos ya punten barokah khidmat kan jadi guru sanajan teu pernah diajarkeun alif-alifan acan can pernah diajarkeun kitab salamar-lamar acan mencetak santri anu sangat fenomenal bahkan terkenal kawalianana santri anu opat teh ti Garut anu kahiji mama Keresek Garut kadua mama Banjar katilu mama Kudang Tasik kaopat mama Cimangu Tasik mama Cimangu Tasik gaduh murid anu gentur punten Bu judulna teh tong boboraah ngamulyakeun ka Kanjeng Rasul cacak-cacak ngamulyakeun khidmat ka ahli warisna ka ajengan ka ulama ka kiai ku Allah bakal diwaris perkara anu moal ka hati ku akal berkah hirupna dunya bahkan tepikeun ka akhir kumaha berkahna mama Sobari teneng gelis setiap muka kitab jadi bisa baca muka kitab dia jadi bisa baca kabeh jadi bisa baca barokah khidmat kanu jadi gur makana kade ieu keur para santri keur jamaah barokah mah lain tina hasil ladang ngaji lain tina ladang ngapalkeun lain tapi barokah ilmu hasil tina khidmat kanu jadi guru kade yuk tong boboraah ngamulyakeun ka Kanjeng Rasul cacak-cacak ngamulyakeun ka ahli ka ajengan ka ulama ka kiai ku Allah diberkahkeun dunya na bahkan tepikeun ka akhirat amin alhamdulillah kade tah sia kitu ngeunaheun ieu teh sonat alhamdulillah mana tukang sona aya aduh raoseun mang ieu sona mang raoseun alhamdulillah urang doakeun tukang son sing asup ka surga amin jeung son-sona mah ya meh ke sepi di ditu alhamdulillah sabaraha hiji pamajikan mang hiji usaha unggal peuting pamajikanna anger hiji siapa kunaon mang hiji wae sieun ku pamajikan cilaka sia mah da sieun mah ngan ku Allah teu meunang ku salayan ti Allah batal cenah mang sahadatna oge makana di alam kubur hampura mang lamun mang disiksa naon sia cenah pamajikanna beut hiji Gusti hampura abdi teh sieun ku pamajikanna disiksa sia mah beuki ku harap musyrik cenah sieun ku pamajikan mah sieun mah kudu ku Allah sia mang disiksa terus bebeakan makana tambahan deui mang pamajikan nah bang siap mah tuh nah jadi gitu tadi umur buah aya di dia bojona aja keus mang tong hayang nyanu tong hayangnya yuk ke para ajengan yuk tong hayangnya kan bae sing ikhlas mang sabatai nya istiqomah tepikeun ke akhir hayat da sabatai engke oge bakal asup kasur mang yo tukang son ini orang nyeramahan tukang son yo sia di akhirat mamang ke lalaki ahli surga mah yo ku Allah ge bakal diberi pendamping 70 bidadari sia mah mang per bidadari susuna 2 dikali 70 sia mah 140 nenen unggal koe manten nenen eta bingung sare ayo di dia susu mang di surga kan tak ya bahan paeh deui kagencet nenen geus we naon si ibu jeung seuri eta nah mang selamat nenen mang nya
ngan hampura keur ibu-ibu mah moal dibere 70 perjaka ku Allah bakal dibere tetep we mak mah caroge hiji we dibere pendamping teh ngan mah hampura eta anehna caroge emak di surga setiap hiliwir aya angin beuki kasep hiliwir deui aya angin beuki cahaya beuki hurung beuki kasep moal hidung juga aya deuna di alam dunya kitu tah beuki kasep beuki hurung setiap hiliwir aya angin langsung jadi tomingse hiliwir deui angin jadi Ronaldinho jadi artis tah ya bisi teu laksana Gusti jadikeun jiga mantan sit hiliwir angin jadi jiga mantan jadi inget ka mantan jadi inget ka mantan gitu. Nah itu RPW itu bisa dibayar itu ya itu dibayar palingan lanjutkan tak geningan gitu kade ya tong lalawora ka ajengan tong lalawora kade tong nyepelekeun ka guru ngaji hampura hampura sabab ya sabab cilakana hiji jalma lamun jauh di ajeng cilaka sabab saur kanjeng Nabi saya ti zamanun ala ummati yafirruna minal ulama iwal fuqaha dina hiji zaman mah ungat kami bakal ditumburakeun panyakit teu butuh kaajengan teh teu hayang deukeut kaajengan teh bahkan ngewa bahkan teu saeutik anu ngamusuhan kaajengan makana hapunten Bu urang lalajoan lamun aya urang dieu anu geuleuh kaajengan ngewa kaajengan bahkan wani ngajak gelut kaajengan urang tingali ku kabehanana sok lalajoan lamun dikersakeun paeh jalma anu kitu bakal jengker kejer anu kitu ya hari maut mah udah kejer nya tos serius lamun dikersakeun ya serius aya di dia anu wawanianan ngamusuhan kaajengan hampura sok lalajoan ku kabehanana lamun dikersakeun ceklek maut langsung kitu mah tingali sia moal aya nyawaan nya heueuh tuh ari bae mah moal aya nyawa kitu tah makana ieu kade tong jauh ti ulama naon sababna yeuh hirup di masyarakat mah yeuh sagala rupa ge butuh ajeng sok urang tataan lamun mah budak peuting gering minta cai ka saha aya syukuran 4 bulanan ka saha ka ajengan budak nyunatan syukuran ka saha sumping deui eta budak cenah hayang ngawinkeun yeuh syukuran ka saha kabeh teu oleh ka ajeng tengah peuting kocak dengek anu kasurupan ka saha bahkan tengah peuting kocak urawokan pamajikanna arek ngajuru datang ka saha ka bidan mana Bu bidan oh iya Bu bidan kade lamun aya nu ngajuru mah entong datang ka ajeng datang ka bidan udah buinggung atuh sok pajengan Pak Ustad sana iya bojo abdi bade ngababarkeun sumping ka Pak Ustad awan da bingung Pak Ustad awan ningali eta awewe geus ngadangkat ngomong geus rada kolot geus kieu bingung nya bingung Bu bidan nya leres kitu kudu ngadangkat tarik napas tiup dan tengah ada bari beprot hitutnya jeung kodolna keluar bingung eta Pak Ustad awan ieu kumaha seuneu eta mapatkeun jam pepur puntul tinggal tunggular gagak tinggal tungari tunggul sia tunduk ari tangan sia depak kasih mahku pangawas aing si maing si mamaung neuleuh aing sing heuh atuh orok teh kaluar dan neuleuh aing siga mah berejeung aya kumisan cicing we orok teh di jero tamah deui doana eselepetet eselemen sugang aing meletet mah hayang nenen pas beunta Ustad awan Allah reuas Allah sia eta geuningan geus katingali boa eta sirah budak dalila keneh langsung dibedol da ku dibantuan bunya dibedol gorowok ta hidungna Ustad digeus
naon jeung bedol aing si Sugan teh sirah budak sing horeng teh saya tadi nyebut bawok. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Nah ibu bidan sudah seri gua pernah ngalaman Sugan teh sirah budak boro di bedol sing horeng teh antong tong kaajengan anu ngajerukeun mah buru-buru sana kabin itu ibu bidan ya. Alhamdulillah sing panjang yuswa ibu bidannya sami sing berkah tepikeun ka akhir zamannya sadayana geus mararaos tinggal ibu bidan we jeung Ustad Awan duaan seuri atuh bu mending teu seuri terus gitu pokoknya masing berkah sadayana lanjutkeun tah geuningan kitu tong paboraah ngamulyakeun ngagungkeun Kanjeng Rasul cacak-cacak ngamulyakeun ngagungkeun khidmat ka ulam ku Allah bakal diwaris perkara nu teu kaherti ku akal barokah hirupna dunya bahkan tepi ka akhir eta contoh anu kahiji hampura nya anu kadua ieu teh judulna teh tong paboraah ngamulyakeun ngagungkeun Kanjeng Rasul cacak-cacak nyebutkeun namina walina Allah ahli warisna Allah ahli warisna Kanjeng Rasul maksudnya ku Allah dibarokahkeun hirupna ya singkat cerita di Banten teh di Cikadueun aya anu namina Syekh Maulana Mansur lungsuran Syekh eta tah di Banten lama teh Syekh Maulana Hasanuddin teh murang kalihna Sunan Gunung Jati nuju dakwah tah ka kebon mapai jalan satapak aya anu tulung-tulungan aya anu tulung kita ngan teu kitu reuas Syekh Maulana Mansur di pilarian sumber suara sing horeng anu tulung-tulungan teh maung aya maung kagencet ku tatangkalan atuh karunya diangkat tatangkalanana ku Syekh Maulana Mansur terus eta maung lumpat ka leuweung Syekh Maulana Mansur neruskeun deui perjalananna tiba-tiba jog budul di hareupeun aya maung anu kacida lobana ngan anehna eta maung bisa ngomong kumaha ngomongna Tuan hatur nuhun geus nyalametkeun pamajikan kami dalah teuing kumaha lamun teu ditulungan mah meureun pamajikan aing teh geus paeh kagencet tangkal sing horeng si mana horeng eta maung teh kajajaden bangsa jin anu nyarupakeun maung oh geus heueuh cenah sarua teu naon cenah da kudu silih tulung sebagai bukti cenah rasa nuhun kami geus nulungan pamajikan kami cenah arek ngapi ngajagi salira cenah nahangan aing hungkul cenah nu dijaga ku anjeun teh henteu sakabeh cenah turunan salira ngan senangan turunan aing hungkul anu dijaga ku anjeun henteu sakabeh jamaah bahkan santri anu ngaji ka salira ngan santri aing cenah eta hungkul henteu saha wae jalmana anu pernah nyebutkeun nami salira nami Uyut Mansur tuh kegereucuman ieu urang doakeun listrik panjang umur tapi kan ke akhir zaman sarua ada karunya Ustad Awan jeung Ibu Bidan lawan nya angan poek ya makana montong kaget lamun aya hiji jalmi bahkan ustad ulama jeung kiai aya jalmi anu muka syafah bisa ningali di tukangeunana aya maung ngajaga jeung ngati maungna ge geus datang ka dieu ngan ieu mah buntutna dihareup ari maung mah buntutna ditukang alhamdulillah iya hampura cek guru imah cek guru makana bagja keur saha wae jalma anu daek tawasul komo pernah jaroh maka ditu kam Pandeglang
kacikadueun ka Syekh Maulana Mansur cacak-cacak nyebutkeun ngaranna oge nyebutkeun Uyut Mansur atawa Syekh Maulana Mansur kumaha seunah bakal aya anu ngaping ngati ngajaga bisi aya ti sisi ti gigir anu niat jahat bakal dijaga eta anu nulungan teh makana bisi aya anu santet werejit anu kararitu komo awewe anu geulis kade sia bisi aya anu melet moal kena ku pelet asal daek tawa nyebatkeun Uyut man aya anu ngajaga termasuk ibu gaduh usahanya ibu bidan mah ibu bidan saha dirinya teu maca abi tadi teh ibu bidan saha nah ibu Ida Rosida alhamdulillah bu bisi aya anu teresep ka ibu aya anu murulukan tai ucing jadi aya anu hoyong babar jadi terjadi kadinya kalakah neneangan Ustad Awan we tuh kan salah alamat nah ibu daek tawasul komo ke sajaroh kaditu aya nu niat jahat teh bakal aya nu ngajak ya punten tong boboraah nyebatkeun nami Kanjeng Rasul cacak-cacak nyebutkeun nami ulama ahli warisna Kanjeng Rasul disalametkeun aya nu ngajaga dunya di dunya kene makana kersa tawasul salah sawiosna khususna Uyut Mansur makana paingan para ulama ngajelaskeun bari ka mana ajeuna oh ngopi nah ini ditu aya kopi nih ari di dieu eueuh kopina acan sugan we kadengin jeung rokona lanjutkeun Bu nah ibu seraseri bogoh ka abi alhamdulillah bogoh teu mah henteu oh bae abi ge sarua henteu sugan ibu badan gaduh murang kali nu geulis gaduh mana dicanak henteu atuh canak ka dieu Bu perbaikan keturunan Ustad Akew nah sana Ustad Akew teh kalarasan pun aki teh Cina Kuningan ti Kuningan aki abi Cina lungsuran ti Arya Kemuning teh murang kalina Sunan Gunung Jati turunan Cina tamakana abi bisi emang gaduh murang hoyong murang kali rada sipit-sipit sokah ka abi keun insyaallah moal ditikah dah tos gaduh abi bojo lanjutkeun tah kitu ma lanjutkeun ma kartos henteu ma kartos henteu kumaha ieu teh anu ngartos jeung aya nu henteu alhamdulillah tah kitu lah ibu-ibu di dieu mah alhamdulillah caleng harwayah kieu tos tabuh sabaraha teh nya biasana di dieu upami ngaos sok dugi ka tabuh sabaraha tabuh 12 alhamdulillah bener dari ngaji mah henteu jiga dibagi BLT nya ngaji mah tong bobora sajam setengah jam oge geus aya nu calawak di dieu aya heuda surpun guru aya ngaji mah kurang-kurangna iblis ke kedai dicicing ngilu datang ka tempat pengajian teh ngawurkeun paku jeung tipung sok we tingali anu diuk anu tadina emok jadi sil tina sila jadi nangun teu daek cicing padahal parawan keneh komo ya anu dina ieu mah ulah ilik aya temok bari nyarane nangunyar ngeluh we wios ieu tapi ka jam 1 wios cak sia awas lamun can jam 1 geus baralik da bi masa kedeung dege uih gitu kusabab tadi pas abdi angkat ka dieu bojo naros bade ka mana ya bade ngaji tinggal atuh setelana oge make gamis make udeng-udeng make jas tos kasep kade ya tong bohong nya naon kitu bun biasana ari ngaji masuk mawa berkah tak kade ya ka panitia di dieu yo kade tong nyeun pasea abi jeung bojo daripada pasea jeung pamajikan mending kana pasea jeung panitia ayeuna ya dah kabeneran Bu Bidan bojo abi teh istri awewe
sugan teh lain urang dia hungkul bojo abi ge sing horeng sarua we mata duitan makana abdi teh jauh di jugjug angang di teang puting-puting ka dieu tah abdi teh sarua hayang boga dulu yang ngarekeun kenceleng ka abi bubidan dulur tah ari geus boga dulur loba biasana mah balikna teh sok dibere doa astagfirullah eta ku duit deui si mah heuh atuh da realistis mah nya awewe zaman ayeuna mah sadayana ge butuh make yeuh dengekeun salaki sia yeuh bu sing tarik mumpung aya pelaku tersangkana aya di lebet menuju kana rumpul sing tarik hirup zaman ayeuna mah teu weleh make meser tihung make meser acu kudu make meser toatna kolan teh ka pasar tongeng kudu mawa resiko dapur kudu make siap da sadayana ge butuh make tong boborah meser tiung meser acuk resiko bahkan ka pasar tong osok ka pasar tongeng jadi osok nararongeng geuningannya balanyana teh sadayana butuh make tong boborah ka pasar tongeng tiung angean sagala rupa sadayana butuh make bahkan maot oge zaman ayeuna mah butuh lain doa cak sia berarti lamun aya nu maot urang dieu mah ajengan tong didoakeun wewelan we ku duit 2.000 sia nah Bu Ustad ieu manipang tarikna cenah maot oge butuh duit berarti Bu Ustad teh mata duit sia gitu ketinggali anu mata duitan malamun gaduh gaji osok meuli emas meuli gajihan deui meser meser kongkor meser naon anting bahkan anu dina suku teh naon tetenya gengge emas bahkan nini baheula mah sarua jigana mah zaman ayeuna lain cincin lain gerang bahkan kahuntu-huntu make aya nu kitu di dieu aya biasa nama emak-emak baheula sok kitu manya waos teh ku emas makana langsung pas diganti ku emas belecet ka warung anu tadi natara ka warung teh nyengir sama barang jalan nyengir geus di warung eta langsung nanyakeun ece aya beas anu aya esan we kabeh eta teh ngahaja anu aya es beas ameh katingali aya sasha gitu aya deui naon anu kas susu atuh mah nyun susu mah eta tukang warung mau ngeleh-geleng aing oge sarua cenah geus meuli cincin da kieu we ngaladangan teh kieu ameh katingali cincin pas eta emak-emak datang aya beas teu aya aya sasha teu aya kitu we hayang katingali cincin eta ku sarua gelokna aya di dieu anu waosna make emas aya doakeun cenah tong balam-balam cenah nyengir saumur hirup tak kitu tah sia mama anu pagaweanna tukang melian emas bubidan osok ngagaluh emas osok cilaka dibere jahat hanas meuli gelang dipinuhan topi kana siku makana salat kadang-kadang ka pangajian sok dengdek berat ku emas kita nah eta si emas kadek ngompol mah tong ngompol nya cilaka hanas meuli emas meuli loba cincin gelang kabeh anana dipinuhan geletuk we sia maot bubidan teu dicana teh salakina langsung ceurik mama
kunaon cenah mamah teh terhirup-hirup geus buku pae. Mama cenah teh usik-usik kata bari ceurik cenah kumaha bapak wah numaturan ngomong kitu teh bari nyabutan bari nyabutan geun, bari nyabutan kongkor. Ceurik nama ceurik tapi ulah ilik bari neangan ran. Sia kapanggih rana na teh aya dina grup WhatsApp. Ari pek teh kawin jeung babaturan ibu sapangajian. Bahkan sa RT dina WA aya sagrup. Tah emas eta teh Bu Ustad dipake kawin deui, mas kawin salat ridho henteu. Buru-buru jual buru-buru. Pasihkeun ka madras pakai agama. Ibu ridho eta mas kawin mas kawin caroge tina emas anu kenging meser ibu anu disimpen dina kotak anu di kamar geuningan dina lemari. Ridho henteu? Henteu? Mun henteu buru-buru ical ti ayeuna pake umroh. Nah, jika henteu satuju dijual. Angkat deui ka ditu sing mineng. Nya. Ade eta cincin. Buru-buru daripada dianggo mas kawin ke ku caroge kawin deui karan. Ridho henteu? Henteu. Nah atuh eta masih kene aya Bustad. Oh. Makana salaki lamun pamajikanana pagawean melian emas teu tara nyarekan seuri dina hatana mah. Sia kayak lamun taek wae geus dipake mas kau. Ridho henteu? Makana ieu kade ka mak-mak ieu da mumpung mak-mak payuneun tong wawanianan tidangat ayeuna ngadoakeun salaki seuna loba duit. Komo ngadoakeun salaki sukses. Empong cilaka. Bu Ustad osok ngadoakeun ka caroge seuna sukses loba duit osok cilaka. Naon seuna bisa cilaka? Yeuh lamun caroge loba duit pasti pikiran teh kumaha seuna ieu pager ieu geus rada kieu dianyarkeun. Renovasi dianyarkeun. Lo ieu seuna tembok renovasi dianyarkeun, kenteng dianyarkeun, bangunan dianyarkeun, motor dianyarkeun, bahkan mobil dianyar. Wah, kebon dianyarkeun, sawah dianyarkeun, kabeh geus alalanyar, mikir duit loba keneh naon anu can anyar. Sia eta apal. Jadi bade ngadoakeun caroge loba duit bade moal sia. Yo, salaki. Tega sudah pemajikan orang dia mah mung ngadoakeun salaki sukses loba duit teh mung, tapi pagaweanana menta duit. Kitu tah. Tara mah eta geuning kanggo bayaran murang kalih ka sakola. Nyuhunkeun ka saha? Ka mantan. Lanjutkeun mah tah geuningan kitu. Yo kade anu katilu iya atau sajam ya sekarang beli ya sajam banyak maknya sajamnya yo tong boboroah ngamulyakeun ngagungkeun ka Kanjeng Rasul cacak ngamulyakeun ka ajengan ka ustad jeung kiai ahli warisna Kanjeng Rasul ku Allah bakal dibere perkara anu moal ka hati ku akal barokah hirupna dunya bahkan ka akhirat. Iya punten Imam Ghazali dugikeun ka masyhur sadunia tabahur ilmuna saha wae ajengan ulama kiai di mana-mana wae anu ahlu sunnah wal jamaah pasti di rumahna gaduh kitab karangan Imam Al-Ghazali. Ieu barkahna teh kieu mah ieu sepuhna Imam Al-Ghazali khidmat kanu jadi ulama. Naon kaperyogian guru eta ulama diteduhnan dibantu aya harta dibantu ku harta aya tanaga dibantu ku tanaga butuhna pemikiran dibantu ke pemikiran naon barokahna orang tuana Imam Al-Ghazali barokah khidmat ku Allah diwaris dua anak murang kalihna dibere berkah ilmu anu teu ka hati ku akal sabab Imam Al-Ghazali mah Pak ngarang kitab teh lain tina ieu jiga anu noong kana Lauhil Mahfuz niron noong kieu ieu disalin kana kitab
tapi kan kaki itu barokah sangat luar biasa. Makana ya jauhan orang maka Kanjeng Rasul teu pernah ninggal hirup teu pernah sajaman jeung Kanjeng Rasul. Tah Kanjeng Rasul aya lungsuran-lungsuranana nya ahlul bait duriah-duriahna nya anu tersebar di Indonesia khususna Wali Songo nya di sa-Indonesia sangat luar biasa nya termasuk anu kadua ahli warisna ulama-ulama tah ngamulyakeun Kanjeng Rasul memulai diawali ku ngamulyakeun ajengan ulama ustad kiai nu aya di wilayah setempat. Naon sababna? Man ahabbal ulama faqad ahabbani sur Kanjeng Nabi. Anu cinta ka ulama, cinta ka guru ngaji, cinta ka ajengan sarua jeung cinta ka kami sur Kanjeng Nabi. Wa man asal ulama sing sajalma anu ngewa ka ulama faqad asuani teman-teman eta jalma sarua jeung ngewa ka kami. Makana kade entong ngewa ka ajengan ka ustad ulama jeung kiai kitu tah. Naon sababna? Lanjutkan tina hadis anu tadi, lamun mah jauh ti ulama saur Kanjeng Nabi fayat taliyallahu bisalasati baliyatin, Allah bakal membubakeun tilu perkara, tilu musibah anu kahijina dicabut barokah tina rezeki. Hampura Bu, hampura Pak, sanajan gaji 5 juta, 10 juta bahkan 100 juta dina sabulan, lamun mah teu deukeut jeung ulama hampura barokahna dicabut ku Allah. Kumaha?